Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji sinareng syukur urang sami-sami panjatkeun kehadiran Allah Subhanahu wa taala anu mana atas maparinan kanikmatan ka urang sadaya. Deula poke selawat sareng salam poke tetep tercurah lupakeun ka junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu guru basa Sunda anu kusin kuring dipika hormat sareng rerencangan sadaya anu kusin kuring dipika cita. Dina waktu abdi bade adugikeun diantara anu ngeunaan kebersihan lingkungan. Kesehatan penting bagi urang sadaya. Urang teh wajib kudu menjaga kebersihan lingkungan sareng kebersihan awak galera kanggo menjaga awak urang tina sagala maksiat. Jadi kitu urang sadaya tingkatkeun pola hidup sehat kanggo kapayuna ti kawitan ti ayeuna. Dina selesai siji hadis diterangkeun nyaeta kebersihan sabagian tina iman. Dina hadis eta urang geus ngartos maksud sareng tujuanana. Nyaeta urang teh umat muslim anu ngaduhan iman dina jero hate urang. Upami urang sadaya iman ka Allah berarti urang kudu bersih jeung suci tina sagala perkara poh eta hadas halus kawa hadas anu bakal ngahilangkeun kasucian urang sadaya. Bersih eta sadaya anu didasarkeun dina